Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allahu ya rabbal alamin. Wa ayyakuna sareng yen aya naon masyuka lempang anjeun teh wasaton eta pertengahan. La syari'an henteu anu gancang jiddan kalawan banget wala batian sareng henteu anu lelet jiddan kalawan banget kama saperti perkara amaro anu marentah ka anjeun saha Allahu Gusti Allah ta'ala maha luhur Allah biqaulihi kalawan dauhan Allah waqsid sareng kudu sederhana anjeun pi masyika dina lempang anjeun waqala sareng ngadauh saha annabiyyu kangjeng nabi shalla muga nambihan rahmat saha Allahu Gusti Allah alaihi ka kangjeng nabi wa alihi sareng ka kulawargi na kangjeng nabi wasallama sareng maparin kasalamatan Allah. Suratul masyi ari gancangna lempang tuzhibu eta ngaleungitkeun itu surah baha al mukmini kana wibawana jalma mukmin. Wa fi riwayatin sareng eta tetep dina hiji riwayat baha al wajhi ari lapad baha al wajhi kana wibawana wajah. Wala ba'sa sareng henteu nanaon antamsya ari yen lempang anjeun musri'an bari na gancang iza kana di mana-mana aya naon zalika itu musri teh lihajatin eta tetep karena aya pangabutuh. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis sholla muga nambihan rahmat salat saha annabiyyu kangjeng nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al asra kana salat asar pa asra'a tuluy gagancangan itu nabi sumadakhala teras lebet nabi al baita ka imah fa fazi'a tuluy kaget saha annasu manusa min sur'atihi tina gancangna nabi faqala teras nyarios nabi zakartu inget kuring syai'an kana hiji perkara min tibrin tina bubuk emas indana nu deukeuteun kuring pakarih tu tuluy ngewa kuring ayah bisani kana nyengker itu tibrun ka kuring pa amartu tuluy marentah kuring bikismatihi kana ngabagikeunana itu tibrun wallahu a'lamu bissawab.